enak kermujuna jadi raja, aya pikiran hayang jadi wali, raja hayang jadi wali, sebab nama pinter, jadi macaan kitab neule ulama aing si bisa teu jadi wali, nyana keur jadi raja. Kunaon nyana keur hees di luhur aya nu macul di luhur istana. Di luhur istana kotrek macul. Nyana langsung keluar. Hei saya tak. Ulah. Sia keur naonan? Macul cekena teh. Macul si di luhur istana deuk melak naon? Atuh sarua bae cenah deuk hayang jadi wali si di luhur kasur. Ibrahim datang sial kain cenah langsung ke jero deui nya aduh horengan bener oge cek ya yang jadi wali heesda di spring bed jadi raja atuh sarua jeung macul di luhur sungsuhunan wah teu beres cek Ibrahim bin Adam gas aing eureun jadi raja anak jadi raja batur bagus kitu tah kuari mah jadi camat we hese jadi bupati mah komo hese mun bisa mah saumur hirup pajulah paeh-paeh Masya Allah meureun ku ngeunah-ngeunahna teh jadi pejabat Ibrahim bin Adam eureun serahkeun terus ibadah can ngeunah keneh bae ibadah teh begitu can ngeunah keneh bae ibadah naon ieu si panyakit aing make can ngeunah keneh bae ibadah padahal jabatan ku aing geus dibikeun tahta geus tapi aing can ngeunah keneh bae ibadah aya jelema keur ngagoler bae hees make pakaianna tembal tepi bareng nyeuleuh nya pakaianna masih pakaian urut di istana keneh oh ieu moal salah langsung dibuka kunyana piceun nyana nyokot baju nu jore pangjore rada tengeunah tapi can nikmat keneh wae teh ibadah berangkat deh nyana terus embung kapanggih jeung jelema hayang kapanggih ge jeung Allah urang mah bareng bisa ngaji hayang kapanggih jeung jelema embung kapanggih jeung Allah kah cenah kos kitu amat ge buktina hayang diondang tah eta teh kapan hayang kapanggih jeung manusa nu kos kitu teh aya ku di jelema na tuh eta nyandinya menerima pendaftaran siswa baru ngajauhan Allah teh kos kitu teh ngana laur basi kana menerima siswa ajaran baru kan jadi jelema beneran tama kakarak jadi ririwa tama ririwa jelema berarti kan hayang jeung jelema cenah kiai ge ieu cenah loba jelema dia tuh balik selo sia diondang henteu ku aing dititah henteu sia ku aing ngaji duaan we jeung musonif ye sia na bae ka dararieu ya ku aing diondang henteu ku aing mantep ku aing sia dicararekadan bae mabur sia ka ditu ulah ngaji ka dieu kunaon sia deui ka diri deui tuh henteu aing mah teh hayang aing mah henteu dia cenah aing mah minggu hareup moal ngaji tetap di dia lobaan we bakal pan malaikat turun engke sia kabita pan itu lobaan keneh bae malaikat mangkaning malaikatna ngarupa cewek geulis tungtung nama sia ngaji ka dia ngadeukeutan eta nah hese kos kitu mah hese semua ka udag ulah dihayang-hayang dunia natang coba dihayangan ge dunia teh daek datang atuh si mah hayang sih kan ulah hayang hese cenah ge eta lah tanda urang jauh keneh jeung Allah hese cenah teh ulah hayang dunia jauh keneh berarti urang jeung Allah sakitu bae ukuran aing sih jeung Allah deket apa jauh tanya diri sendiri sia awak resep keneh teh ka dunia coba deuleu tah inopa nu anyar
resep teh ya resep jauh berarti sejen Allah sakitu bae geus SS tuh dulu tuh orang Uzbekistan geulis kada lu geus ya haji sia resep jauh sia berarti jeung Allah puguh resep kadadamelan Gusti nu bagus bersyukur nah podol sero sia kalau bersyukur segala naon tuh Ibrahim bin Adam masih kene can nikmat kene bae ibadah naon ye si aing ye takarak neuleuh jelema kadeuleuna dahaga jas nginum padahal aya batok aya gelas tapi nyana make leungeun bae nginum ditanya kunyana Pak eta nginum make leungeun bae padahal batok aya timba aya gelas aya wawadahan aya kok make leungeun izin ka Gusti leungeun masih keneh bisa digunakeun make pelantara anu sejen keneh wow atuh izin ka Allah nah ieu guru aing cek keneh ieu guru aing ieu karak mantep ye tuturkeun ku aing sia karak urang mah lain ban ngomong make anu gelas bagus bode sok bode kalapa gelasage da nyuguhan kiai gelas sok bode jasa meureun dianggap kiai teh beuki minum meureun sia jasa teh jelema yaun jana bahwa kiai beuki minum padahal kiai si eta ya Allah ya Rabbi tah set baju geus cumplang-campli nginum geus tilok make wadah kuari jabatan geus ditinggal ke tahta harta wabes batang karak ka Allah karak nyai-nyayan ngeunaheun ibadah Masya Allah cak Ibrahim bin Adam mun nyaraho kabeh jelema nikmatna jeung Allah niscaya moal hayang jelema kana dunia geus manggihnya geus usul ilallah nanya didinya lempang barang lempang harda eueuh cai begitu asup ka pakotaan nah aya ye kolam renang ieu nya langsung we asup ka dieu dijaga tek Pak di ka mana mun cek ngomong urang ieu cenah panas awak rek mandi mayar di dieu mah lain semata-mata asal asup mandi mayar nyana ngaragap teu boga duit langsung di dinya blek ceuriknya ceurik tukang mayarna ge dinya kaget ceurik teu boga duit moal koy meuli asup dibeja ka bosna aya nu ngabejaan bawa jelema teu boga duit hayang mandi tapi nyana teu boga duit heulah cek bos beuki ceurik bae ceurik aya jelema nu dek mandi datang ka dinya nyahueun Ibrahim bin Adham nyahueun barusan itu aya bapak kunaon ieu ceurik deuk mandi cek kana teh ya tapi teu meunang nu mandak teu meunang eueuh jang mayar hayu guguna dibayarkeun hayu bayarkeun embung hayu dipaksa ge embung a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walau saraqa rubu'an sabikatan la yusawi rubu'an madruban fala qat'a fil asah lam nyolong yesi wong sariq ing saperempat sabikatan kang bangkalangan la yusawi kang ora mapadani wa rubu'an madruban ing seperempat kang den cita fala qat'a maka orangana
Google iku wajib fil asohi ing dalam monggu kaul asoh walau sorokolan lamun nyolong ya si wong dananio ing pirang-pirang dinar zonha fulusan kang nyangka iya si wong ha ing dananir ing pirang-pirang receh la tusawi kang ora mapadani ya pulus rubuan ing seperempat kutia maka den tugel ya si wong wa kadza thawbun rasul fi jaybihi tamam rubain wa kadza lan iku kaya ikilah iki kutia bisa kana danani utawi dodot kang tambalan kang iku tetep ing dalem kolam saop utawi sampurnane seperempat jahilahu fil asaq kang bodoh iya si wong hu ing tamang ing dalam monggu kaul asok dina minggu ieu urang bertepatan jeung tanggal hiji Sya'ban asal geus bulan Sya'ban bulan Rewah berarti urang menghadapi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang aya ibadah puasa seluruh aktivitas di lembur mah ngaji pere ai santri henteu teman nulain santri pare ngaji ai santri mah makin ditingkatkeun ngaji di bulan Ramadan. Urang lembur mah mun dibere ngaji beusi paraeh ngagaloler baik di masjid di majelis hese engke ngeduk karuatna mantap daripada paraeh mending pre ngaji ngagaloler bae di imah tah urang ayeuna masih keneh ngaji tinggal sababaraha minggu deui pengajian urang dina danget ieu nyaritakeun tentang had sarikoh nyaritakeun tentang had nu maling jadi maling teh di aturan Islam mah kudu dipotong leungeunna lamun geus teu nemu syarat. Sedangkan di Indonesia lamun dilakukeun ieu mimiti pejabat areueuh leungeunnan parotong kabeh ka presiden dipotong ju budak-budak karyawan sawareh-sawareheu potong di lembur deui nu ngalanggur parotong lamun kula mah jadi presiden lah geus potongan habek maksudna ieu mah yang kanyahoan we gitu asal nu buntung beunah ieu mantan berarti urut kulantaran di Indonesia mah teu make kana aturan Al-Qur'an makena kana hukum-hukum Walanda itu mangga teh teuing nyana anu ngatur nyana nu nerapkeun urang mah dharma manusa nu hina nu lemah
sakadar ngaji we ieu mangabejaan ka urang Al-Qur'an teh Kangjeng Nabi ulama bahwa hukum Islam mun maling dipotong. Adapun henteu dilaksanakeun eta mah nyangakeun ka para inoho nu dilaluhur. Urang nentang teu bisa ngahayukeun atuh doraka. Geus urang mah sakit kieuna. Pareuman. Oh itu. Geus lah ulah make kipas sayangnya paeh. Jangan dahar uduk geus, ngopi geus, ngarokok geus, nasehatan awak. Cenah kiai ge makan henteu ulah pajar makan henteu tang aya angin setik kumaha salah. Lain gularan berat sampai kerna. Ya pakai kipas teh sampai ker berat. Ieu mah sakadar supaya nyararaho bae uraian Al-Qur'anul Karim anu ditafsiran ku Kangjeng Nabi urang melalui hadisna dijabarkeun ku para ulama melalui ijma'na ayatna wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma lalaki nu maling awewe nu maling potong leungeunna masyaallah. Sedengkeun geus darahopan pejabat teh DPR geda loba kiai teu nerapkeun hukum ieu berarti ke ditanyanya di Rabbul Jalil. Hai DPR Golkar Junaid, sia ngajabat sabara tahun harita pernah henteu tersirat di hate sia hayang nerapkeun hukum Allah nu bogana ieu aya Junaid bisa ngajawab sebab eueuh di jero hatena hayang nerapkeun hukum Al-Qur'an. Ngan sakadar hayang meuli mobil jadi DPR teh, ngan sakadar hayang meuli imah anyar, hayang kawin ulah kanyahoan deui ku batu, ceung manana aya di berbagai daerah sakitu bae. Wah, cenah kiai sok nyanyahoan. Lainnya nyahoanan, nyaho. Lainnya nyahoanan teh nyaho. Nyaho. Coba cenah. Ayo sia ka dieu. Mun DPR gua ayo nyaho aja. Dicontohan gua aing. Hiji kabuka kabeh ge. Tuh, mantak ieu bae sakadar ngabejaan. Ulah ngeunah-ngeunahnya na di dunya. Diuk di kursi nu embol-embolan baju dihalal hormat ku jelema horeng di akhirat madeg disate di luhur neraka jahanam lamun henteu aya niatan bener. Masya Allah. Urang rakyat ge sarua anu henteu nentang teu bisa ridho kana hukum-hukum aturan-aturan anu pasti sarua. Entek urang teh di jero hate lah aing mah hirup di Indonesia ya kos kieu negara demokrasi di jero Islam mah geunah demokrasi di luar Islam ieu mah. Nah, aing mah loba anu ditentang Allah Maha Uningan geus aya kitu.
bisa nggak di akhirat salam. Orang nyalametkeun diri hese. Masya Allah, lain hese-hese deh. Cek Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam teh raja. Sanggeus raja, anu keur mujudna jadi raja, aya pikiran hayang jadi wali. Raja hayang jadi wali. Sebab nya nama pinter. Jadi macaan kitab neuleuh ulama-ulama. Aing si bisa teu jadi wali. Nya keur jadi raja. Kunaon nya keur hees di luhur aya nu macul di luhur istana. Di luhur istana kotrek macul. Nyana langsung keluar. Heuy saya eta. Ulah. Sia keur naonan? Macul cekena teh. Baju si di luhur istana dek melak naon. Atuh sarua bae cenah dek hayang jadi wali si di luhur kasur. Hadi Ibrahim bin Adam sial ka aing cenah. Langsung ka jero deui nya aduh horegan bener oge cek ya. Hayang jadi wali HSD di spring bed jadi raja atuh sarua jeung macul di luhur sungsuhunan. Wah teu beres ya cek Ibrahim bin Adam. Gas aing eureun jadi raja na. Jadi raja. Batur bakos kitu tah. Kuari mah jadi camat we hese ka eureun. Jadi bupati mah komo. Hese mun bisa mah saumur hirup paju ulah paeh-paeh. Masya Allah. Meureun ku ngeunah-ngeunahna teh jadi pejabat. Ibrahim bin Adam eureun. serahkeun terus ibadah can ngeunahkeun bae ibadah teh. Begitu can ngeunahkeun bae ibadah. Naon ieu si panyakit aing make can ngeunahkeun bae ibadah padahal jabatan ku aing geus dibikeun tahta geus eueuh. Tapi aing can ngeunahkeun bae ibadah. Aya jelema keur ngagoler BHS make pakaian tembal tepi bareng nyeuleuh nya pakaian masih pakaian urut di istana keneh. Oh ieu moal salah langsung dibuka kunyana piceun nyana nyokot baju nu jore pangjorena rada tangeunah tapi can nikmat keneh wae teh ibadah berangkat be nama terus embung kapanggih jeung jelema hayang kapanggih jeung Allah. Urang mah barang bisa ngaji hayang kapanggih jeung jelema embung kapanggih jeung Allah. Kah cenah kos kitu amat ge buktina hayang diondang. Tah eta teh agapan hayang kapanggih jeung manusa nu kos kitu teh. Aya ku di jelema lagi. Tuh etapan nyiandinya menerima pendaftaran siswa baru ngajauhan Allah tete kos kitu teh ngaranna. Lamun basi kana menerima siswa ajaran baru kan jadi jelema beneran tah kakarak jadi ririwa tah. Ririwa jelema berarti kan hayang jeung jelema. Cenah kiai ge ieu cenah loba jelema jatuh baralik salah. Sia diondang henteu ku aing, dititan henteu sia ku aing. Emang ngaji duaan we jeung musonif ye, sia na bae kadadari ieu. Ya ku aing diondang henteu ku aing mantep ku aing sia dicararekadan bae. Mabur sia ka ditu ulah ngaji ka dieu. Kunaon sia di ka dieu deui. Tuh, ente aing mah teh hayang aing. Henteu, joe cenah aing mah minggu hareup moal ngaji. Oh, tetep di dieu lobaan we bakalna. Pan malaikat turun engke sia kabita pan itu lobaan keneh bae malaik mangkaning malaikatna ngarupa cewek geulis tungtungna masih ngaji ka dia ngadeukeutan eta tah hese kos kitu mah hese moal ka udag ulah dihayang-hayang dunia datang loh coba dihayangan ge dunia teh daek datang atuh si mah hayang sih kan ulah hayang
hese cenah ge etalah tanda urang jauh kene jeung Allah. Hese cenah teh ulah hayang dunia jauh kene berarti urang jeung Allah. Sakitu bae ukuran aing sih jeung Allah deket apa jauh. Tanya diri sendiri. Sia awak resep kene teh ka dunia. Coba deuleu tah inopa nu anyar. Resep teh sia, resep jauh berarti saya jeung Allah. Sakitu bae geus ulah hese-hese. Tuh deuleu tuh urang Uzbekistan geulis ka deuleu geus ya. Haja sia resep jauh sia berarti jeung Allah. Ih pugu resep ka dadamelan Gusti nu bagus. Bersyukur. Nah podol sero sia. Segala bersyukur segala naon. Tuh. Ibrahim bin Adam masih kene can nikmat kene bae ibadah. Naon ye si aing ye? Takarak neuleuh jelema kadeuleuna dahaga jas. Nginum padahal aya batok aya gelas tapi jana make leungeun bae nginum. Ditanya kunyana, "Pak, eta nginum make leungeun bae padahal batok aya, timba aya, gelas aya, wawadahan aya kok make leungeun?" Isin ka Gusti. Leungeun masih keneh bisa digunakan make pelantara anu sejen keneh. Wow, atuh izin ka Allah. Nah, ieu guru aing ye cek keneh. Ieu guru aing ye, ieu karak mantep ye. Tuturkeun ku aing sia. Karak urang mah lain, Pan. Ngomong make anu gelas bagus, bode sok bode kalapa gelasage. Da nyuguhan kiai gelas sok bode jasa meureun dianggap kiai teh beuki nginum meureun. Sia jasa teh jelema. Yaun jana bahwa kiai beuki nginum. Padahal mah kiai si eta. Ya Allah, ya Rabbi. Tah, set baju geus cumplang-campli. Nginum geus tilok make wadah kuari mah. Jabatan geus ditinggal ke tahta harta. Wabeh sebatang kara ka Allah. Karak nyai-nyayan ngeunaheun ibadah. Masya Allah cak Ibrahim bin Adam. Mun nyaraho kabeh jelema nikmatna jeung Allah niscaya moal hayang jelema kana dunia. Geus manggihnya geus usul ilallah. Nanya di dinya lempang, barang lempang harda eueuh cai. Begitu asup ke pakotaan. Nah, aya ye kolam renang. Iya jana langsung we asup ka dieu. Dijaga. Tek. Pak, di ka mana? Mun cek ngomong urang. Ieu cenah panas awak rek mandi. Mayar di dieu mah. Lain semata-mata asal asup mandi, mayar. Nyana ngaragap teu boga duit langsung di dinya blek ceurik nya ceurik tukang mayarna ge dinya kaget ceurik los teu boga duit bemal koy meuli asup dibeja ka bosna aya nu ngabejaan bawa jelema teu boga duit hayang mandi tapi nyana teu boga duit heulah cek bosna beuki ceurik bae ceurik. Aya jelema nu dek mandi datang ka dinya nyahueun ieu Ibrahim bin Adham. Nyahueun barusan itu aya, "Bapak, kunaon ieu ceurik?" Dek mandi cek kana teh ya, tapi teu meunang. Nu mandak teu meunang, eueuh jang mayar. Hayo guguna dibayarkeun. Hayo bayarkeun. Embung, hayo dipaksa ge embung. Embung dipamah. Teu gulaman. Kunaon atuh bangke ceurik sapira mandi? Terus lobaan teh jelema nongton Ibrahim bin Adam ceri kulantaran dek asup ka kolam renang teu boga duit teu meunang asup dek dibayaran teu bisa embungnya kulantaran lobaan jasa ayeuna Ibrahim bin Adam langsung huda. Dulur-dulur kabehan kula mah cerik lain yang cerikan pedah kula teu boga duit deuk asup teu meunang lain lah sapira kolam renang. Naon ieu? Pan bisa cerik tadi ahuk-ahukan. Ku hari bisa teger gitu.
sapira mandi teu kudu di kolam renang ge gampang tuh di walungan tuh di sawah ambalaya cai tapi ieu ceurik cenah kunaon ceurik teh ieu kula mah inget di akhirat ketika kula hayang ka sorga kemudian jang meulikna kudu bogana dilarang setiap jelema teu boga jang meulik teu meunang asup tah nu dipikiran ge goblok kabeh tararungkul nya sapira kolam renang geus pikiran ku sia berangkat deui nya kos kitu wali mah ngecohkeun urang ngagocek-gocek nya gagocek kana sugan urang pajar heueuh bae teu boga duit jang mayarna ceurik horengnya nama mituturan ka urang di dunia ge teu boga duit deuk asup ka dieu hese lah padahal mah teu sabaraha ke di akhirat ketika batur arasup ka sorga lantaran aya jang meulina urang ketika nuturkeun hayang ka sorga tanya salat eueuh tanya zakat eueuh tanya puasa eueuh tanya haji eueuh aya ge riya malulu gamrung nah ieu eueuh jang meuli kabenerannya dan jadi pejabat teu make Al-Qur'anul Karim wah cak malaikat rantai nyokot rantai na sabuah deh tangkal kalapa ai jelema nu deuk di rantena sagede si Juned bodean rantai wah di rantai ieu pikir tah urang mikiran di dunia doang masa kikina lah sapira dunia tapi engke kuari huhahehe urang pedah sugih huhahehe pedah jadi pejabat huhahehe urang pedah jadi jelema gagah engke sia meuli henteu ka sorga asal teu boga jang meulina sorga ditempatkeun di nu hiji deui di mana lah pokona zege nyaho lah di nu hiji deui lah pokona asal teu asup ka sorga beh tempatna di nu hiji deui ka mana geus kumaha sia bae ja sia eta nu di dinya tuh siga de masyaallah tah ieu ge sedang pemerintah majang asup ka sorga ge ku nerapkeun hukum qot isaiko meudeuna DPR dikerebekeun di neraka ku niatan hayang nerapkeun hukum qot isaiko meudeuna sakitu ilmu aya di nyana wawasan aya di nyana Al-Qur'an ge aya nu talar DPR teh bupati ge loba nu talar Qur'an tapi niatan tersirat di jero hate hayang nerapkeun hukum qot isaiko sedang jang modal asup ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil bangun embungeun sia ku ieu ka rasa teu ngangkat teu isi hade le ulalala ayo ku Al-Qur'an insyaallah sakadarnya hobae kecuali kula nu jadi presiden cek kula lamun kula nu jadi presiden we wakilna geus mantep kula eureun nya jadi presiden demo ku urang kabeh mun teu bener mun bener terus ya Allah ya Rabbi walau sarqa rubuan sabikatan la yusawi rubuan madruban falaqata lamun zain maling seperempat anu bangkalangan nu teu ngakuran kana saperempat nu dicitak falaqata fil asahi can wajib dikot nurutkeun ceuk kaul asoh naha lantaran can diteliti seperempat nu bangkalangan keaslian emas nah hiji nomor kadua can diteliti harga nyitakna sabaraha jadi besi teu akur dina urusan keaslian emasna
can diteliti ongkos nyitakna sabaraha sebab cek tadi ge persyaratan masruk nah nomor kahiji kaunuhu rub'a dinarin 1/4 dinar uang emas anu asli mantap ketika engke geus jelas mah keaslianana asup kana qimatahu harga lamun memang hargana geus sesuai jeung 1/4 dinar diperkirakeun sadinar teh 4 gram 1/4 berarti segram kurang leuwih lah lewat seetik koma sekian na ieu 500.000 mun aya 500.000 berarti tetep bae foto letik 500.000 mah sendal gini bagus hargana 1 juta 2 juta aya nu sendal hargana 9 juta 12 juta sendal hargana 12 juta sendal sarua jeung motor kan motor ona bisa lempang sorangan sendal tapi 12 juta tuh ente mah moal nyaho sebab hirupna di lembur moal nyaho atuh meuli sendal 500.000 geus geter-geter batur mah 12 aya nu 20 juta sendal 20 juta Masya Allah kula nu mantak capek jadi jelema sugih teh capek gudag-gudag nu kos karar itu bela tololna urang mah ai sendal buatan manusia dibanggakeun sakadar jang nutupan suku ai suku buatan Allah teu ditapakuran goblok deh coba sendal nama di mahal-mahal 500 sejuta 5 juta 10 juta 20 juta dibangga-bangga beuh ditunang diteneng ieu lah buatan Jerman ditunang diteneng ieu lah buatan Paris ditunang diteneng ieu lah buatan Belanda dibangga-bangga ditunang diteneng ieu lah buatan Amerika katoel saeutik ku batur marah sendal ku mahalna jadi kebanggaan ai suku buatan Allah teu dibangga-bangga goblok teh sukuna tah banggakeun ai ngabanggakeun suku kumaha atuh di mana waktu salat wuduan kumbah jacak anu bogana eta suku lain nu sia nu aing dur waktu salat lohor aing gara kumbah ku sia teu dikumbah-kumbah ieu sapatu manyana gocrek sendal dikumbah gocrek ai suku teu dikumbah tolol goblok teu urang mah di dieu geus eueuh nu kos kara itu eueuh eta bangsa di luareun urang di luareun urang mah kos kara itu eta pagaweanana Masya Allah mobil jadi kebanggaan jangan wadahan awak ai awak urang teh di pandian mobil mah semprot di naon kitu di opnam mobil di opnam gering meureun teh mobil disampo segala rupa wara mobil mah ai awak mantas jima jeung pamajikan teh di pandian goblok tai urang teh bersyukur ka Gusti Allah syukuri awak urang akurkeun jeung anu nyieunna kahayang nu nyieun buatan manusia dibangga-bangga buatan Allah mah teu pernah dibangga-bangga pinarakaeun Masya Allah orang berpikir sing hade bisi orang jadi pejabat sing hade ulah lain ulah jadi pejabat pun anu daek jadi pejabat acak-acakan di negara lain ulah jadi polisi mun nu jadi polisi nih kumaha ke pamalingan ja pamalingan manu nangkepna kudu nu maling deui tuh saha nu maling mah nyaho mantap pemalingan nu nyaho nu maling deui saha si eta antep bae da cek polisi teh kok sembarangan henteu sembarangan ngan aya nu maling na maling bebeneran aya nu maling okos lalagaan padahal mah malingna mah kencengan nyana jeung nu pamalingan biasa
Cipan cenah kieu sambarangan. Aing ge cak rombongan nyana. Aing ge cak rombongan nyana. Rombongan nyana ngomong, malingna carana kieu. Lumadak jelema hayang jadi kapolsek emang kumaha? Beut tekananana terhadap bawahan. Lumadak jelema hayang jadi kapolres emang kumaha? Lebih dahsyat deui. Lumadak hayang jadi kapolda emang kumaha? Raja koang-koang tah nu mantek indahna jadi kapolda, kapolres, kapolsek eta teh tanyakeun coba ge ka bawahanan lain maling sih naon tah mantek maling teriak maling atuh geus jadi lamun eueuh polisi hese nu nangkep malingnya kitu ge lain ulah jadi abri nagara teu kumaha nu saha nu ngabentengi urusan kekuatan luar lamun abri kumaha pertahanan luar abri pertahanan dalam polisi lamun eta acak-acakan negara urang kudu aya tetapi sing hade geus jadina sesuai henteu jeung aturan Allah Subhanahu wa ta'ala sakitu doang Masya Allah lamun nu jadi bupati atuh engke acak-acakan SPPT sakieu aya ge acak-acakan kumamun tah nyana kapan utar aturna aya camat kepanjangan tangan ti bupati aya lurah kitu keneh sarua geus ku ayana lurah diharapkeun rapi SPPT teh rapi persertifikatan teh ku ari mah malah lurahna nu nyieun sertifikat 2 lurahna yejeun saha cenah kiai nyaho jasa aing ge nyaho aing ge teu kudu disebutan ngaranna teu kudu ya dulur siapa lurahna teh dulur sia nu geus paeh ongkoh aya nu hirup kene ge aya mentak pangrusak-rusakna negara sa Indonesia 2 kabupaten sa Indonesia ya pangrusak-rusakna sa Indonesia beusi sia teu kadenge sa Indonesia pangrusakna cuma 2 kabupaten hiji kabupaten Tangerang 2 kabupaten kabupaten Bekasi eta doa sakitu pangrusak-rusakna sebab di dinya lah bercokol pabrik ketika datang pabrik pembebasan heula ketika datang pembebasan nu geus dijual teh pan hayang dijual deui nu geus dibikeun teh pan hayang karaih deui anu geus dihibatkeun teh pan hayang kacokot deui anu baheula geus dibagikeun ku aya babagi deui kasus numpuk berkasus tan eta kabeh ge ka lurahna kaduluran lah kababaturan lah kadeuketan lah jieun bae kurang-kurang iman na mongkos kitu 2 kabupaten sak Indonesia teh Tangerang nomor 1 hebat Tangerang teh nomor 1 tapi bang acak-acak adalah nomor kedua Bekasi eta pangrusak-rusakna sa Indonesia teh kira-kira ya mah Masya Allah tak alhamdulillahirabbil sia tolol alhamdulillah ieu cenah kula mah ditoseran ku kiai ada itu dicemes moal toser tuh supaya orang bari berpikir ya kan bulan Rewah saeutik deui bulan puasa supaya orang bisa horeng ibadah teh supaya ulah loba ta'aluk nyangreud patali jeung makhluk jeung dunia rada lepas-lepaskeun saeutik urang teh resep daek bakal menghadap ka Allah sakitu Bang daek teu daek iman teu iman urang mah goreng geus iman alhamdulillah tinggal ngarapihan iman doang dibersihan ku urang hayang bagus ge batu cincin teh di naon ngaranna digosok atuh iman urang ge gosokan make naon cenah ke make lap biasa tuh tafakuran sing ade awak urang dek menghadap Allah kadanan cara wali Allah memeh kapanggih jeung Allah di akhirat ku ari geus kapanggih wali mah
Gusti Allah nikmat amat jadi wali. Ngeunaheun ngomongna wali hayang ka Mekah hiber ngeunaheun biasa hayang korma diayakeun korma ka ieu ngeunaheun amat mantep wali mah kos kitu tah riyadhahna ngajar nafsu mujahadahna merangan nafsu muhasabah utang hitung diri tafakuran gerage nafakuran pandangan-pandangan nu indah nafakuran nikmat anu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ti Allah nafakuran makhluk kabeh ge horeng ciptaan Allah nafakuran dunia anu mawa ngajauhan ka akhirat nafakuran taksir PPK lalawora urang ka Gusti Allah nafakuran deukeut maot deket maut eta salengkah dua lengkah kapanggih tapakuran gerage tuh lamun urang sering kos gitu tapakuran moal jadi urang teh moal hayang sugih ketika jadi jelema sugih barahan urang teh moal hayang jadi pejabat ketika urang jeneng jadi pejabat janang Allah urang teh beneran utar aturna dina jabatan urang sesuai jeung aturanana. Masya Allah orang namun jadi kiai embung orang jadi kiai embung tapi ku Allah dijedengkeun jadi kiai sing hade jadi kiai ulah ka batur mah dulur sing hadenya ulah sok nonton TV di imahna 124 dulur ulah sok ieu nya ngreditnya haram mobilnya can anggeus teh kiai tolol takos kitu tah kiai tolol dulur sing hade lamun penting tahajud ya pugunya main catur bae kiai main catur ditanya kiai kok main catur menghilangkan stres ambo kiai mah ngahilangkeun stres bae atuh zikir baca Quran ieu lain catur ya walau saraqadani razanaha fulusan tusawiru buan kutia Zaid maling uang dinar nu disangka kunyana ieu mah lain dinar disangka receh anu cek perhitungannya na rarasaannya na moal aya saprapat dinar. Ieu mah uang teh uang kencengan receh nu anggapannya na moal aya saparapat dinareun katerwang begitu katerwang ku polisi langsung dibawa ke sektor adili ke hakim timbang ternyata nu dianggap uang receh teh horenganan barang ditimbang mah eta teh dinar teu nyahoeun nyana dinar teh kapan aya nu sadinar hiji meleg-meleg aya nu direceh-receh nu direceh-receh uang dinar teh malah pulus-pulus teh aya emasan ngan lamun teh mah ditembrakeun kieu teu kadeule emasna sebab eta teh sakadar aya emasan doang tapi lamun dibeulem ieu bakal kalaluar emasna akan diurang ge lobatan aya emasan teh keramik aya emasan keramik teh emasan keramik teh lamun ku urang dibeulem dengan cara tertentu eta teh aya emasan tambaga ya teteh lamun kurang dibeulem aya emasan saeutik jadi sekian ton menang sekian dan lain sebagainya nah ieu duit mah komo nu aslina memang ditenderan emas misalna eta teh 1 mili 2 mili nah lamun aya 100 mah gitu berarti kan 100 mili gramkeun sabaraha nah ieu mah aya uang receh dianggap kunyana lain dinar ternyata goreng dinar barang kanyahoan bahwa eta receh teh dinar ditimbang seprapat dinareun berarti kan nisab
kumaha eta lamun aya jelema maling dianggap henteu aya sadinareun teu aya saperapat dinar ternyata horenganan aya apakah wajib dipotong bae atau henteu cak di dieuna uti potong bae leungeun potong bae insyaallah Zaid galuar ti masjid teh gegeran bae horenganan lirikannya na ka sendal kulit salat di al-a'zamnya na atuh gegeran bae dibungkus lompat ka nyahoan ku polisi katewak polisi banyahoan polisi bejawab lamun urang naik motor aju urang teu boga SIM nyahoan nya nyahoan sebab kaget na urang kaget eta ilmu jiwa teh geus datang ka dieu polisi mah nyahoan wah ieu mah teu mawa SIM wah ieu mah teu mawa STNK wah ieu mah mawa nyahoan sebab beda kan jelema anu mawa STNK jeung SIM tenang naik motorna malah nangtangan ayo sia polisi ayo sia tuh kan tenang tapi lamun nya teu mawa beda oh polisi nu mantap coba ente mun naik motor teu mawa SIM kemudian teu mawa STNK tapi ongkos nu mawa bae mal ditangkap ge ente teu mawa SIM ente teu mawa STNK aya polisi tenang we moal ditangkap nyahueun polisi ge boga katipu berarti polisi ya tuh ku lagi sering jabaheula keur ngora mah ye keur ngora gua tilok mawa STNK tilok kan aya polisi ye tenang berarti bogaeun cek padahal Bang geus datang ka ditu katipu jana ya insyaallah wakada kitu kene seperti iya danali dianggap polos saubun rasul rahmat saubun rasul pakaian anu pinuh ku tambal tepil dipaling ternyata fi jaybihi tamamurubin jahilahu dina kantongna atawa dina leherna ternyata horeng aya kesempurnaan seperapat emas anu nyana teh jahon cek urang mah maling baju jore ternyata aya emasan emang dina bajuna atau dina kantongna ternyata aya seperempat dinar nyana teh jahon tatep bae potong Masya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kamari rombongan simkuring ziarah ke Uzbekistan ka Imam Bukhari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Laith As-Samarqandi, Bahauddin An-Naqsyabandi, Baba Syamasi, Mahmud Amir Kulal, kemudian Qasim Syekh, putra daripada Syihabuddin As-Sahrawardi, yakni Zainuddin As-Sahrawardi, jeung sejen-sejena alhamdulillah selamat anu ngaping selama di Uzbekistan. Ieu ngaranna Koh Roman, saudara Koh Roman. Koh Roman ieu bisa berbahasa Indonesia ngan ke Malaysia. Selama di ditu nyana nu ngaping, nyana mantan tentara Rusia, termasuk Intel. Jadi begitu kapanggih ditasken jeung kula langsung sa mobil nyana terus selama di mobil ngobrol-ngobrol cek urang rada lain deui mah ngobrolna ieu. Rada beda jeung Haji Pedi mah jauh ieu. Wah pengalamanna pohara ieu. Selama di ditu terus kakara kadua PG nyana geus ngomong saya pengen ke Indonesia ke rumah Pak Uci nyana nyebutna Pak Uci bae. Sebab nyana kulana bergaya tentara di situ.
untuk bergaya kiai. Jadi jangan lagi Pak Uci bae. Kula kanyana Pak Karoman, nyana kakula Pak Uci geus. Cukup sakitu ge untung disebut bapak ge. Wah. Ya, nyana lah akhirnya sababaraha kali 5 kalingan ka dieu mah endek bulan Ramadan. Patali jeung salah sahiji rombongan Haji Zainal Muttaqin eta muriang kena serangan jantungnya nu ngurus. Kemudian setelah ngurus kami membalik, ialah nganterkeun Pak Zainal. Kemudian Ki Hima Zainal gegeran we langsung ka dieu. Amari jadi geus 2 poe di dieu kesulitan daharnya. Lantaran jana rombongan nyana jeung pamajikanna jeung dokter jeung pamajikanana. Jadi urang mah di dieu ngadahar sanggungeuna nyana henteu. Sebab urangnya di ditu nyana mah cek jana roti teh roti gandrungeuna cek urang mah japal. Kula di ditu saminggu di paraban roti bae. Nah, bagian nyana kuari. Isuk-isuk dibere wudu kayo sia. Yang nyawa coba ya kadaharan Indonesia wuduk ya tetap jangan ngadahar wuduk jeung anggur model kan orang mah jeung endog tempe nyana jeung anggur. Ini bahasa daerah ya. Jadi sekarang ini gaib lalakon zarah nyana anu ngaping. Jadi kebetulan pada hari ini dia ada di sini, entah mau berapa hari wallahu alam. Rasa bangga kami atas anaon gitu ngaranna kedatangan Pak Kahroman, maka Pak Kahroman saat ini supaya memberi komentar minimal perkenalan ta'aruf dan selanjutnya dipersilahkan untuk oh ya, dan kebetulan yang sebelah kiri ini adalah yang punya travel yang kemarin membimbing dari rombongan sini. Beliau adalah Pak Haryadi. Dan yang sebelah sana adalah anak bawang. Yang cuma ikut-ikutan doang. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti rencana akan ke Uzbek lagi sebab belum ke Imam Tirmidzi. Jadi insyaallah saya atau KB keluarga rencana akan ziarah ke Imam Tirmidzi yang kemarin tidak terjangkau sebab waktu terlalu sempit sebab dari Bukhara masih 500 kilo. Jadi Imam Bukhari alhamdulillah sudah, tinggal Imam Hakim Tirmidzi di kota Termez. Mentak ia datang ke haul supaya nyeng celengan ti kuari keur sapoe 100 bae 100 perak. Jadi berarti moal berangkat kudu. Urusanana ternyata lain boga jeung teu boga duit bukan. Ternyata satu bagaimana kecintaan, yang kedua bagaimana digupai. Nyawa digupai enggak? Jadi digrokeun da ku jadana digrokeun ya alhamdulillah henteu mah sanajan boga duit. Sebab kamari anu daftar Kiai Haji Jamaluddin, itu kemudian Haji Pandi, kemudian Haji Dalim dan lain-lain sebagainya nyana henteu menang pisa. Jadi sababaraha urang nu kamari boga duit teh geus deula. Duit teh geus deula tapi teu kaluar pisa ya henteu berangkat. Itulah urusan jeung wali mah geus kitu bentar kararese. Urang Banten, urang dieuna mah sering ka Banten. Urang Banten mah can pugu zarah eta ka dinya. Tuh, geus kitulah jeung para wali Allah masih hade. Kitu lain di Cilongok urang memanang ngaraji, urang Cilongokna ge ngaji. Baru di Cilongok bah hebat mah, ngan bari dagang gitu ngajina. Masalah. Nah inilah Bapak Kahroman yang terus jana membimbing setiap makom-makom
nyanang ke dongeng ke kula dongeng nyana dongeng memberikan kula dongeng nyana herane nyana mere dongeng saya ti kula mau panjang aya deui nyana can dongeng kula geus dongeng begitu ziarah ke Makom Ulug Bek di dinya aya Makom Ulug Bek kemudian aya Amir Timur. Nah, cekula di sini nih Pak Kahroman, ada gua ke bawah, di situ ada manuskrip. Nyana kageteun, nyana can ngomong gua geus ngomong. Wah, ya kata Pak Kahroman, ini pintunya di sini. Nyana cuma menunjukkan pintunya. Jadi dari situ dari pintu ke bawah terus sampai 13 meter. Engke terus ke handap deui terus 15 meter. Ke handap deui terus sampai 3 kilo. Itu terketahui dari salah satu kitab Naqsyabandi. Saya punya kitab dari kitab Naqsyabandi. Jadi uraian-uraian wali-wali Allah aya di salah satu kitab Naqsyabandi. Nyaritakeun tentang Naqsyabandi, Bahauddin Naqsyabandi. Guruna Amir Kulal, guruna naon gitu Baba Syamasi, guruna terus Mahmud kabeh. Ta kitabna mah leutik ngan bahasa Turki. Teh tempat kiai ngarti, geus wallahu alam teh moga teh. Atuh di Indonesiakeun. Data aya ada satu kitab kecil. Iya ya. Jadi Ulug Bek boga naon gitu ngaranna manuskrip anu supaya ulah terserang ku Moskow, ku Rusia ulah diacak-acak ditendeuna sepanjang 3 km di bawah tanah. Dan dia amanat wasiat Uzbekistan ketika nanti dijajah oleh negara manapun, lawan, menang dan kalah urusan Allah, tetapi kelak engkau akan membangun Uzbekistan, tengoklah di bawah tanah sepanjang 3 km. Di situ akan ada rancangan-rancangan politik, ekonomi, budaya. Ternyata horegadan ieu Uni Soviet membuat ulang alik menang tidinya. Nyeun Apollo menang tidinya. Yang senjata nuklir menang tidinya. Untung eta teh dibuat 3 tahap, 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap. Nah, ieu nyana sugan teh mah geus eueuh kahandap kakarat setahap doang bisa kitu hebatna. Setahap dianggap geus eueuh deui, dicokot ku nyana manuskripna. Nah, eta teh Moskow nu sakitu hebatna menang ti Uzbekistan. Tinggal 2 tahap deui, encan cek nyana nanti lu. Cek Uzbekistan bagian gua. Nah kuari asal dibebaskan ku Moskow ku Uni Soviet nyana bakal membangun anu luar biasa. Aya sejarah di dinya mah gitulah. Engke sejarah di Bukhari diceritakan antara sungai Sehun jeung Zehun. Jehun anu disebut Mawaro'an Nahri anu engke ku Kangjeng Nabi diceritakan pangheulana sabada kiamat nuhudang hiji ahli kubur Mekah. Nomor kedua ahli kubur Madinah, nomor ketilu Mawaro'an Nahri itu di Uzbekistan. Di pangheulana hudang engke Pak Kahroman. Ini urang mah eleh ieu. Engke nya Pak Kahroman ge mana Haji Pendi kan gitu. Iya, mau apa ini? Itu neraka tuh. Nah, engke urang cerita di Qurtubi ada cerita tentang pangheulana nu hararudang. Nah iyalah aya nu Mawaro'an Nahri ke insyaallah ketika tepat dina waktu dina babna. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sangat menarik tentang Uzbekistan sebab urang berpatokan akidah Abu Mansur Al-Maturidi di ditu kula geus jarah kamari. Aya deui pikirna Abu Lais As-Sabarqandi di ditu ngarendeng kuburanna ngahiji. Kemudian Imam Bukhari rujukan dari seluruh imam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Tazkiranan didinya kene sarua bae. Kemudian kitu Bahauddin An-Naqsyabandi anu di Indonesia Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, aya nu Qadiriyah unggul, aya nu Naqsyabandiyah unggul, kabeh
Naksabandi di itu huluna Bahauddin An-Naksabandi. Setiap ahli thariqah setiap malam Jumat pasti hadiah ila hadarati ruhi Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah eta di antara Bahauddin An-Naksabandi. Masya Allah kuburanana di ditu aya masjid tuana aya na tinggal nu encan hiji Zulkarnain pernah kawin di ditu hareng di Uzbekistan. Engke orang membaca di surat Kahfi aya Iskandar Zulkarnain. Nah, dari Bukhara ke situ berapa kilo? Ke Zulkarnain? 1000 kilo. 1000 kilo. 1000 kilo. Aya Gunung Sulaiman. Jadi kalau Nabi Sulaiman pernah singgah di Gunung Sulaiman di Uzbekistan sarua bae. Masya Allah, jadi negara sangat bersejarah. Nah ya masih kena aya rencana insyaallah ndek ke Uzbekistan deui. Sebab can anggeus can tamat lalakona ieu ziarah-ziarah ka ditu. Mendak cek lagi dimumiti ku ari nyeng celengan. Sapoe 100 perak. Ya. Iya dipersilakan untuk Pak Kahroman. Mau ada kelanjutan kemana? Enggak kemana-mana. Ke Jakarta aja berapa? Ke Jakartanya dari sini. Oh iya termasuk. Ya satu lagi saya ngaji. Terserah mau di sini apa mau di sini aja. Ya saya masih satu sedikit lagi. Wallahu a'lam bishawab.